barong pelengkap dina kesenian seni reak. Mangbarongan makhluk mitologi nu aya di wilayah pesisir laut dibentuk kanu pahatan kai sepuh kapungkur sok ziarah sesepuh ieu ngimpen makhluk anu sapertos siga anu barong atau kumaha dina impenan eta anjeunna ngadopalkeun ka para pengrajin supados dibentuk pahatana sapertos dina impian anjeunna. Barong kawitna di wilayah Pantura sareng pantai selatan. Dugi ka ayeuna perjalananana teh di Pantura, pantai selatan, dugi ka Cirebon, ka Sumedang, dugi ka Cileunyi dan seterusnya. Di Pantura tahun 1830-an. Filosofi Bangbarongan simbolna aya dina dua alam, alam nyata sareng alam gaib. Pasti Bangbarongan ieu dugi ka mana oge pasti saling berhubungan antara alam nyata sareng alam gaib. Bangbarongan kapungkur mah di mupusti teh reres-reres panginten. Dina wajahna, dina ngurusna panginten. Da ari kapungkur mah si Bangbarongan ieu teh serem, orang kali teh sarieun pisan anu kunami Bangbarongan. Tapi ku zaman ayeuna si Bangbarongan ieu janten sareng urang kali teh ayeuna mah teh sarieun deui gitu. Mungkin janten cocokan mah cocokan. Bangbarongan kapungkur dina tampilan mung pakum pisan panginten kitu jeung kitu saaya parobihan. Bentukna oge pami dicet teh tos peureum koneng hideung bodas atos we eta. Tapi ku zaman ayeuna Bangbarongan ieu seueur anu dimodifikasi panginten. Dina bentuk, dina cet, sareng dina awakna oge anu tadina ku karung geni aya nu ku kain, rupi-rupi lah. Sareng ayeuna mah si Bangbarongan ieu teh dina tampilan oge dianggo atraksi panginten. Aya atraksi sareng para pemain-pemain seni reak. Bangbarongan didamelna tina rupi-rupi kai sih, tapi seueurna anu dianggo nyaeta kai albasiah, kai kembang beureum, atanapi acret, lame, sareng kai randu nyaeta tangkal kapat. Ngawitna mah urang kedah menyediakan kai gitu nya. Kai anu kaanggo teh kai anu tos kolot. Teras ku urang dipale, teras ku urang dipotong-potong. Teras ku urang dipahat, dugi ka diukir. Kanggo ngawarna-warnina nya kumaha hoyong urang lah nya bade dibentuk warna kumaha teras diacukan ku karung goni nganggo dihias bade nganggo bulu bade nganggo rapia sami wae tergantung nganggo. Upami biasa ndambal mah itu dugi ka janten teh paling samingguan lah. Samingguan geus beres. Kumaha urang tekuna upami biasa mah paling samingguan teh geus beres sadayana kantul nganggo.
Ditonjokkan aku adina beki bosen gas bosen aya gantina Suasa suka asa kebudayaan lawa asa puasa suka asa di